Assalamualaikum sadayana. Tepang deui sareng simkuring dina channel Fadila Hairunisa, konten media pembelajaran edukasi basa Sunda pikeun anak bangsa. Kumaha damang? Mugia urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Tah, dina danget ayeuna hayu urang diajar ngeunaan warta. Kumaha tah siap? Cik saha di dieu anu cita-citana jadi jurnalis atawa reporter. Jadi jurnalis mangrupa sebutan pikeun jalma anu ngalakukeun kagiatan jurnalistik saperti nulis, analisis sarta ngalaporkeun hiji kajadian kabalarea ngaliwatan media massa. Nah, upami warta mah mangrupa beja ngeunaan hiji kajadian nu dianggap penting sarta keur jadi bahan omongan masyarakat anu ditepikeun kabalarea ngaliwatan media massa, boh media cetak saperti koran atawa media elektronik saperti televisi. Tapi tangtuna henteu sakabeh hal bisa dijadikeun warta. Aya sababaraha kajadian nu bisa dijadikeun warta, saupamana hiji, dianggap penting pikeun dipikanyao ku balarea. 2. Dianggap bisa nyumponan kapanasaran balarea. Eusi warta kudu nyumponan unsur 5W hiji H atawa sinandiku. We nu kahiji nyaeta hu atawa saha. Jadi pananya nu tujulna kana subjek atawa palaku tina hiji peristiwa atawa pasoalan nu didares. Tuluy aya wen atawa iraha, nyaeta pananya anu neueul kana katerangan waktu ngeunaan pasoalan atawa hiji kajadian. Wat atawa naon, ngajelaskeun sabudeureun naon nu kajadian atawa naon nu jadi puseur dadaran tina topik nu rek ditulis atawa dipedar. Why atawa naha, neueul kana alesan atawa kasang tukang tina kajadian atawa pasoalan nu dipedar. Where atawa di mana, jadi salah sahiji katerangan nu ngajelaskeun ngeunaan tempat hiji kajadian atawa pasoalan kajadian. Anu pamungkas aya how atawa kumaha, neueul kana cara hal-hal nu bisa ngajelaskeun jeung ngagambarkeun ngeunaan hiji kajadian. Upama ditilik tina adeganna warta diwangun ku puhu warta jeung eusi warta. Puhu warta ngebrehkeun inti atawa pokok-pokok tina sagemblengna eusi warta. Puhu warta teh mangrupa paragraf munggaran dina warta. Bagean eusi warta mangrupa wincikan atawa katerangan tina inti warta anu aya dina bagean puhu warta. Aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun dina nulis warta. Di antarana, hiji, kudu bisa milih sarta nangtukeun jejer anu pantes pikeun bahan wartakeuneun. Anu kadua, samemeh nulis warta sacara gembleng, leuwih ti heula kudu nuliskeun hal-hal penting nu rek diwartakeun salaku rangkai tina warta nu sagemblengna. Anu pamungkas, ngamekarkeun hal-hal penting anu ngarojong kana eusi warta. Aya oge ciciren warta nu alus. Anu kahiji nyaeta ngirut anu maca, anu kadua aktual, anu katilu bisa dipercaya atawa dumasar kana fakta, anu pamungkas nyaeta ngagunakeun ungkara basa nu merenah sarta basajan, jadi teu ngabalukarkeun salah tafsir. Nalika hideuk bade maca warta, tangtosna aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun. Di antarana, hiji, vokal atawa sora. Dina waktu macakeun warta, vokal atawa sora urang kudu bedas, tapi lain hartina gogorowokan. Anu kadua, artikulasi kudu jentre, sangkan teu ngabalukarkeun salah harti. Anu katilu, tagog. Gestur diuk atawa nangtung kudu ajeg, sopan, sarta kaciri percaya diri tapi lain adigung. Nu pamungkas paroman, kudu marah mai matak pikaresepen anu ningali. Tah, kumaha ayeuna mah tos terangkan ngeunaan warta.
Mugia pedaran ngeunaan warta tiasa manfaat kanggo urang sadaya. Tong hilap, share, subscribe, like sareng komennya. Tepang deui dina pangajaran salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.